Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun Nadia Ananta Ramadhania, mahasiswa PGSD kelas 2A di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Nah, cobi tingali ieu video kure rencangan sadayana. Hejo pagunungan Paul lautan. Nah, aya nu terang tadi nuju macakeun naon? Leres, eta teh nuju macakeun sajak. Naon sih anu disebut sajak teh? Sajak nyaeta salah sahiji jenis sastra Sunda anu direka dina wangun basa ugeran sarta ngandung kaendahan. Nah, sajak teh masih kaasup kana sastra puisi. Nah, tadi rerencangan sadaya kantos ningali video macakeun sajak. Dina maca sajak teh henteu sembarangan. Aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun. Anu kahiji, lenyepan. Nah, sateu acan maca sajak teh teu leuman heula si sajakna, kumaha nada nu pantes jeung rasa anu aya dina sajakna. Anu kadua, wirahma. Nah, wirahma teh nyaeta tempo dina maca sajak atawa laun gancangna dina maca sajak disaluyeukeun jeung nada, rasa jeung suasana. Anu katilu, vokal. Tah, vokal teh patalina jeung sora, lentong, jeung bentes henteuna dina ngucapkeun kekecapan dina maca sajak. Anu kaopat, nada jeung rasa. Tah, nada jeung rasa teh patalina jeung sikep urang, gestur, jeung kumaha nada dina macakeun sajak saluyu jeung isi sajakna. Kukituna panyajak teh kedah ngajiwaan kana isi sajakna supaya bisa mintunkeun sajak saluyu jeung nadana, saluyu jeung eusina, saluyu jeung rasana. Biasana arurang tiasa ningal anu mintunkeun sajak di pasanggiri, drama, atanapi penampilan khusus anu mintunkeun sajak. Nah, dina maca sajak teh aya rupi-rupina, henteu ukur baca hungkul. Nah, di dieu aya teknik-teknik sejena dina maca sajak. Anu kahiji, maca sajak. Teknik ieu teh anu umum digunakeun di pasanggiri. Anu maca sajak teh mintunkeun sajak bari nyandak teks sajakna. Nanging kitu angger anu macakeun sajak teh kedah mahaman eusi sajak sareng ngapalkeun sajakna. Janten anu maca sajak teh teu terpaku kana teks sajak anu dicandak. Nah, teras anu macakeun sajak teh kedah merhatikeun wirahmana, vokalna, nadana, sareng rasana. Mad Halil Yasana Yus Rusiana. Saha anu wani ngalalakian Mad Halil, bedul jaduk nuges garung ku bedog geus atah adol. Saha anu kakunang-kunang cara Mad Halil, nuges semopok tuan kontrak dicang kalah galak. Anu kadua aya teknik deklamasi sajak. Nah, teknik ieu teh
hampir sami sareng teknik maca sajak. Bentena anu mitenkeun sajak teh henteu nyandak teks sajakna. Janten anu macakeun sajak teh kedah ngapalkeun eusi sajakna, teras dipintonkeun bari merhatikeun paroman atanapi ekspresi, pasang peta atanapi gestur sareng wirahmana. Eta saha nu dibengket masker? Naha sobat atawa dulur? Kabeh jadi samar. Eta saha nu nyumput di bumi? Lila teu kaluar lantaran buni. Nyumput lantaran sieun ku virus. Hirup sapopoe teu kaurus. Anu katilu aya musikalisasi sajak. Nah, teknik ieu teh teknik anu benten ti teknik-teknik anu tadi. Dina musikalisasi sajak anu mintonkeun sajak teh ngahijikeun antara seni musik sareng seni sastra. Nah, sajak teh dibacakeun bari dipiri ku alunan musik. Janten kadanguna teh leuwih endah kusabab aya laguna tur aya sajakna anu ngagunakeun kekecapan anu endah oge. Perkawis sajak, cara maca sajak, sareng teknik-teknik maca sajak. Nah, rerencangan sadaya, hayu urang ngamumule budaya sareng sastra Sunda supados henteu leungit ku zaman. Kusabab pami sanes ku arurang kedah kusaha deui dimumulena. Hatur nuhun kana sadaya perhatosana. Mugia ieu video tiasa manfaat kangge rerencangan sadaya. Hapunten kana sadaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.